Bismillahirrahmanirrahim. Atau siap sadayana? Atau kesel? Apalagi abdi perjalanan di Pangandaran ke dieu meni sangat kesal pisan. Bu, siap? Kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna di barasehan, duka tarunduh, duka lalapar nu ngajawab salam soratna rada eueuhan. Daun awi, daun gedang ngalana diperhatikan manawi keur harudang coba ngajawab salam soratna rada tarikan. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda laukna karamba para bahayamna cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salamna teu tamat kabeh. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Pios. Bade ngajawab. Aya nu diuk nanyang hunyar. Nu sila aya. Nu embok aya. Nu jajan wae. Nu selfie wae. Nu jepeng HP wae. Nu keur SMS-an. Nu keur WA-an. Silahkan sepanjang WA-nya itu alus, sepanjang WA-nya itu mata ngamangfaatkeun bebas. Tapi ulah sampaikan ka kieu batur mah ngaji, ieu mah SMS-an, Facebookan. Leuheung lamun jeung salakina, leuheung lamun jeung pamajikanana. Palebah ieu mah HP boga nomerna aya, SMS-an jeung pamajikan batur, SMS-an jeung salaki batur. Aya nu kitu. Jadi dari HP mata goreng ece, HP mata salah, HP mata haram, HP mata doraka. Nu doraka nu goreng mah jelema nu salah ngagunakeun HP lainana ece. Da eueuh HP nu merek nana. Nu salah mah lain HP-na tapi jelema nu ngagunakeun HP. Mata ketika nu boga salaki SMS-an pertemanan bari ayana aya syahwat aya nafsu jeung lalaki sejen nu kitu teh ngaranna keuyeub. Apal ece keuyeub? Ari keuyeub matana melong ka hareup, ari lumpangna ka gigir eta teh sing kompak eta teh. Puguh pamajikan ge hayangeun jajan boga duit kalah dibikeun ka pamajikan batur eta teh. Geus puguh nyeun imah teh make lawang panto ari kaluar kalah ngajreng tina jandela eta teh. Puguh pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek. Si Areli atuh mah nya keuyeub motoran gitu. Nu kitu mah ojek. Aya di dieu keuyeub aya. Hidup keuyeub. Bu. Nu calitna bari embok aya. Nu teu boga duit aya. Allah ditarik. Nu boga hutang aya. Masya Allah, semoga Allah ngalangkungan pangaosan ibu ti imah angkat ka dieu nu gaduh hutang sing lalunas. Tuh kaciri anu sorana tarik nu amina tarik eta teh nu gede tanagana. Ih, sok suudon dia mah. Dia teh tukang kamera teh meunikat hayeuh we nangtung deui diuk deui. Karunya ngahalaman ke batur. Doakeun eta tukang kamera sing asup ka surga. Amin. Bareng jeung kamera-kamerana.
Alhamdulillahilladzi arsala 'abdahu liyuhdiyana minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kurang kompak rabbil la ilaha illallah la maujuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Tidak ada rasa pada hari ini melainkan hati sungguh sangat bahagia. Ibu calik di dia bahagia henteu? Ibu nu paling ditu mak calik di dia bahagia henteu? Masalah bahagia dirimu, bahagia diriku juga. Deritaku deritamu juga. Deritamu bukan deritaku. Allahumma shalli wa barik alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nudi hormat kersana pengatur waktu, penjajab acara, master of ceremony ngan ini henteu ngarti nyebut abdi master of ceremony si emak kalah ngahuleng mah ngarti henteu paingan Olohok atuh. Master of ceremony teh eta bukan bahasa Sunda tapi bahasa Inggris. Ibu terang Inggris henteu? Tuh abdi memekel kuncina dina mobil. Master of ceremony itu adalah pengatur waktu. Mun aki-aki nini sok nyebutna protokol. Si akang kamera hayo noongan rarai abdi. Licik saya tah mah noongan banget batur. Ayo rarai sorangan henteu. Nu dipihormat kasepuhan sesepuh majelis taklim, naon dia teh? Majelis taklim Jamiatun Nisa. Lemurna naon dia? Lemur Jasugi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlak Rasulullah sebagai jalan menuju kebahagiaan dan keberkahan. Masya Allah. Jasugi 19 Desember 2021. Penceramah Haji Nurul Muhibah. Punten ieu nu ngadamel banner kaliwat ieu aya titel SH teu ditulis. Jadi eta teh gagabah menang sekolah Haji Nurul Muhibah SH. Apa itu SH? Seueur huis. Bukan sarjana hukum aja. Da abdi mah teu pernah wisuda. Lulusan sekolah abdi bukan S1, bukan S2, tapi abdi mah S lilin. Jabatan abdi bukan jabatan palang hiji, palang dua, abdi mah CKP palang kakan. Teu abdi mah teu bintang hiji, teu bintang dua, cukup puyer bintang 7, puyer 16 sakit kepala. Obat nyeri sirah. Wabil khusus sesepuh majelis taklim Jamiatun Nisa. Umi saha namina? Anu mana? Umi pokoknya mah urang diumumkan we sadayana para asatid, para kiai, para ajengan, para ustad, para ustadah doakeun nu aya di Jasugi sing paranjang yuswana. Abdi bade naros ka mak-mak, ubi umi, hei mamah-mamah, ibu priyogi teku ajengan, ibu butuh teku kiai, ibu perlu teku ulama. Makana abdi mah keung lamun di Jasugi tos teu aya ustadah, sekeung di Jasugi lamun tos teu aya kiai. Sok leuheung basa lamun ibu urang dia geus palinter ku ilmu agama,
palebah lamun ibu masih kene bodoh ku ilmu agama rek salat teu apal tata carana babacaanna teu apal rarakatan salatna teu apal rek kasa naroskeun ulama geus teu aya kiai tos ngarantunkeun ajengan tos parupus naroskeun iwati ka budak ibu nu dipasantrenkeun leuheung lamun dipasantrenkeun kumaha lamun anak ibu teh bodoh ku ilmu agama dipasantrenkeun henteu ka sakola dinia henteu ibu salat teu dibarengan ku ilmu bapak ibadah teu dibarengan ku ilmu kajeun duit loba dipake ibadah haji tapi teu jeung ilmuna teu boga ilmuna naudzubillah bisi ibadah mardudatun la tuqbalu ku Allah ditolak teu ditarima naudzubillah kemen makana ya Allah paranjangkeun yuswa para kiai di dieu abdi mah daripada kudu kiai mau ti payuna uyos ibu RT we heula aya Bu RT Bu RW aya oh cenah nyeri hate Bu Haji Bu RT disebut semuanya makhluk anu aya di alam dunia terutama jamaah nu hadir di dieu ieu sadayana ge bakal ma sing kompak bakal ma ngaran maot mah teu diwilah-wilah rek nu beunghar rek nu miskin rek pejabat rek konglomerat semua akan mati semua akan mati orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa Bu RT Bu RW Bu Kadus Bu Kiai pupus awas menyebut mati Kiai kawalat menyebut bisul sakurilim awak yang namanya mati Allah nunangtoskeun abdi bade maot ece bade maot barade maot sok atuh ayeuna gerahos tukang kamera ibu sanajan ayeuna keur noongan beungeut di pasti maot abdi maot eta maot iraha duka saheula teuing teu apal duka tukang kamera teh heula abdi paneuri duka sabalikna abdi ti pengker itu ti payun suatu saat pastikan datang cicing tong pipiluhun saat paling menakutkan sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut ruhmu dari badan tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian tong dikeprokan lain japati perawasan teh Bu ibu gaduh perawasan teh mana sugan ka dieu ngalungkeun 5.000 oh nyakeun bae katanya da kamu balik mah tara diulang lung tapi engke ari balik sok disakali sallu ala Nabi Muhammad apakah ibu malaikat Israil bisa dicocok ku duit apakah malaikat Israil bisa dicocok ku mobil supaya tong nyebut nyawa ibu tidak bisa sakumaha gagah-gagahna jelema di alam dunia anger bakal mah bu di dieu aya ceger panjang umurna teu anger we naon mau sanajan ceger leungeunna make tato muka tuhu gambar cak-cak nu kenca gambar keong dina bujalna gambar Doraemon dina bujurna gambar Upin Ipin merasa gagah Allah bara-bara bisa ngelehkeun kagagahan Allah geuning bukti ceger di udag soang ge leweh nu maha gagah Gusti nu maha kuat Gusti tidak ada kegagahan yang mampu mengalahkan kegagahan Gusti Allah Subhanahu makanya ingat kalimat thayyibah la ilaha sing kompak la ilaha Muhammadur Rasul mohon doakanlah para kiai sing paranjang yuswana amin khusus umi-umi sesepuh majelis taklim di dia mudah-mudahan sing sararehat amin nu dipihormat panitia penyelenggara ieu acara peringatan Maulid Nabi wabil khusus akang Papa Haji saha tak nuhun alhamdulillah hatur nuhun Kang Haji hatur nuhun Teteh Haji Masya Allah nami abdi diangkir di bumi na di pasihan tuang Masya Allah nikmatnya luar biasa panitia nyayogikeun tuang tekenging dituangkeun di dia dibungkus wae abdi tos ari
perjalanan Pangandaran Banten Masya Allah luar biasa. Tapi abdi ti dia pada ngabujeng heula acara di Bandung wios teu naroskeun oge. Da kudu nama jadwal berang abdi di dia teh lain di dia asli nama kadang nama abdi teh jadwal teh di daerah Tangerang bahkan tadi Kalibatan. Kunaon geuning teu ka Tangerang dipikir-pikir nepak tarang sapaparat jalan rek naon ka Tangerang dauh acara. Jadi mending kana ka dieu we lah puguh ka dieu mah ku panitia di Onang ka dieu mah aya acara pasti abdi datang ka dieu mah bakal loba dulur ceas. Duit tadi geus loba dulur mah pasti balik di dia abdi bakal menang doa ini. Kena duit wae mending hejo kana duit teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jamaah sadayana hadirin ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah, tanpa ibu abdi moal bahagia. Terus Bu, abdi kabayang lamun ngacaprak di payun 2 jam eueuh nu ngahadiran. Itu kunaon nu balik ngacaprak sorangan. Tapi berkah ibu-ibu, berkah bapak-bapak, berkah jamaah sadayana. Masya Allah, ieu suasana meriah, ieu suasana barokah. Oke ka para pedagang naon wae nu didagangkeunna mudah-mudahan sing laku. Amin. Da itu nu dagang teh demi apa? Demi keluar, demi nganapakahan anak is. Tah mending keneh salaki teh daraek dagang. Keun hasil jeung henteu nama, keun payu jeung henteu nama. Eta mah urusan saha Gusti? Allah. Daripada salaki gawe sare. Teu sare musuh. Teu musuh kapleh. Aya nu kitu. Mending keneh paeh nu kitu mah. Paeh kedulna maksudnya gitu. Ih atuh da awewe teh perlu biaya. Cantik oge perlu biaya. Make up teh kudu dibeu. Oh ibu make up teh loba. Aya nu 1 juta, aya nu 2.000. Aya nu 15.000 pasti beda. Make up nu 1 juta mah glowing. Nu 15.000 mah habuk. Dicium ge ngebul. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bu, masih ibu siap calik di dia? Ibu wios papanasan? Papanasan iya demi apa? Demi mempertahankan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Namun ayah urang jasugih kalau tidak ada baginda Nabi. Allah menciptakan dunia iya lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sambut baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Marhaban ya marhaban ya nurul, marhaban jadal Husaini, marhaban 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 ya marhaban ya nurul ini, marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hapuntennya mamah teh nu dipalihan nu panas. Mamah teh na gentos ngaran geuning. Tadi mah Siti Mae saroh. Ayeuna mah kepanasan jadi Siti Mae sirah. Ibu hapunten nu dipengker. Nami ibu teh Siti Maimunah. Ayeuna mah geuninganan ece teh jadi Siti Mae maneh. Tapi kena ku kapoe ku kapanasan, mudah-mudahan sing janten pagentos, sing janten pangganti isukan kurang ulah ngarasakeun panasna di arah mahsyar. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jangan dulu kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ketika bibir terasa pecah, tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasaan kemari mah Umi abdi ngaos di daerah Cianjur. Aduh manis seger tinggal leueut teh. Daku panitia di pasihan kopi. Iya mah Ciherang oge aya rametukan. Kalau we 2 rupa bari eueuh pilieun. Herang keneh. Yes. Paila Uhud panitia teh paila di panggung ageng tapi teh kapeser kopi-kopi aja. Nah ibu ya abdi mah dari ridho abdi ibu ridho calik di dia.
Wios kapanasan. Ibu angkat ibu Mika dia mah apa naik ojek? Karena mobil diongkosan ku panitia. Berarti ibu teh ngongkos olangan. Duit olangan. Jajan olangan. Aduh, watir. Ibu keheung teh ka panitia. Wios ibu tadi pasihan ongkos. Pada naon ka dieu? Pada ngawas tah eta anu mulia. Ibu kajen teuing make ongkos duit sorang. Kajen teuing jajan make duit sora. Ibu angkat ka dieu kajen papa nae. Diuk di dieu ge kajen papa nae. Tapi demi apa? Demi syafaat, demi cintanya urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jang tujuan ibu nage saya mulia. Iwati angkat ka dieu. Ibu teh lain rek jajan, ibu teh lain rek sare, tapi ibu rek pangajian, rek pangaos. Sok aya ibu di dia pengajian mingguan rutinan aya. Pengajian yasinan aya. Marhabaan. Solawatan. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Tuh bisa nu maraot. Mana nu maraot tarahlil. Aya nu hirup arudut. Bu, apakah lamun pengajian rutinan dina mingguan nu hadir jamaah nasok lebak ieu tara? Iya lamun angkat karena pengajian mingguan ibu dangdanan sok make baju alus juga kieu tara. Palingan abdi tadi pangijeng nini tuh di ditu. Ditanya ku abdi nini bade ka mana? Bade muludan. Di mana? Di ditu di Jasinga enak. Oh. Kada inget ka Jasinga. Ampura teh kieu ari ngaji teh acan wareg tuang teh sok balelor. Mah ka mana? Bade ngaos muludan ka mana? Ka Jasugi manigaya si emak. Biasana lamun si emak ini karena pengajian mingguan si emak teh sok make sarung jeung samping kari-kari karena pengajian muludan mata di si emak menigaul make celana legging. Tengingatkeun eta biti si emak geus digasuling tinggal tulang kurang daging. Akhirna eta si emak dikoek ku anak kucing, dikoek ku anak kucing. Kompak awas nu di tukang milu, tamun teu milu nyeri hundu. Dikoek ku anak kucing eta nini make. Apakah ibu sekarang make celana legging? Make naon ari legging teh aja? Celana? Oh, celana dalam. Itu celana ketat. Ari celana dalam mah cangcut. Ari legging teh celana lepet gegeleun an. Pasti ibu-ibu di dieu teh kade oge ajaran. Bisi teu percaya tukang dagang mang sok singkapkeun ka si Oco. Jerona teh pasti ye make calana led. Tah kudu kieu teu katawis teu kaciri ibu make legging. Sabab ari legging mah calana ngan ukur anu nutupan awak. Lain awak ayeuna ditutupan ku calana pasti lain anu nutupan orat. Tah nu nutupan orat mah baju nu longgar kieu gamis-gamis. Matak lamun make legging ece usahakeun kudu make baju deu. Aya manangko dina motor make legging wungkul. Lohong lamun mulus. Hapur tamat kebujur-bujur. Sing kayo sabede kadal kaciri. Amit-amit tapi alhamdulillah ieu mah geuning ka dieu ibu-ibu teh gareulis saroleha. Darek ditariung sakalian keur pangajian mah. Da balik teh mah pasti tiung teh di alung. Harut ararat bayung bu saeh teu lamun awewe ditiung wae teu saeh awan piraku keur dikeramas dititiung. Aduh sengit kopi itu. Terima kasih panitia, Pak Guru sudah memberikan 1 gelas uak white kopi. Sedikit ngantuk abdi hilang. Ngan ieu hapunten teteh wartoskeun ka panitia. Ieu tur abdi teh teu kiat leuleus. Awak abdi masih keneh ngadaregdeg. Biasana ieu teh cageurna teh ku Pocari Sweat ya teh. Punten panitia, abdi mah sanes nyuhunkeun. Ieu mah ngawartosan wae. Kalau selina satu kerahare we nikan duit sila meuli Pocari Sweat. Jung itu anu rek meuli Pocari Sweat sing salamet. Tong kerahare bos. Itu
duit receh. Bu, balikan deui ibu ka dieu teh bade naon? Bade naon? Sahabat jalmi saur Kangjeng Nabi dina hadisna nu angkat kana pengajian nu init kana pangaosan maka eta sarua jeung ibu teh kaya-kaya ngambah jalan ka surga. Alhamdulillah. Sabab kana ngaji mah lengkahna teu aya deui ibu iwati kabeh oge jadi ibad. Sing kompak jadi ibad. Lempangna jadi kupatna jadi biukna oge jadi komo bari papanasan ieu diu papanasan teh jadi ibadah nundutan jadi ibadah cek saha heula adi marek nanya eta ece manggih dalil eta di mana gagaban yang dalil teh ece boro-boro nunutan nu beuntak ge can karuhan. Bu Raya Bu Ayah Masalah wios ece panas wios ibi hareudang wios emak cangke da urang ka dieu teh ku Allah diberi hadiah jalan ka surga. Hoyong ece ka surga apal jalanna yuk rek dibejaan barengan ka mana mah ece jalan ka lain gitu nanyahoana deh menitarik bari salah kamana mah ece jalan ka Jogja gitu ka dieu mah ka Palihwetan kamana mah ece jalan ka surga ka dieu mah ala ibi ka Astagfirullah ka Pangandaran coy nah aja sing reling tong karep leuki piraku jalan ka surga ka Pangandaran apa ngaji balikan deui ka pangajian balikan deui ka mana mah ece jalan ka dieu mah ibi ka Palihwetan ka mana mah ece jalan ka surga prong ka dieu mah ala emak ka pangajian tuluk tuk tuk tuk. Hei ibu eta saha nu nita nyebut jreng saya coba ditarik jreng cenah abdi mah kayaknya pelanggaran ieu teh abdi mah teu nita saketa saha ece nu nita nyebut jreng aya nu nitan teu baradami heulan teu nah atuh geuning naon atuh da cenah teu ngareuna Bu Haji ieu mah dilolobah we aya tuluk tuk pantes jeung ngareuna lamun aya teu ngareuna aya jreng lamun eueuh tuluk tuluk tuk 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 ulah make rek betah moal bekas mantu paling remes tuluk tuk 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 anger aja Bu ari tuluk tuk teh tepak ari jreng teh igel ketika aya nu nepak hiji tabehan teu ngareunah lamun teu diigelan teu ngareunah lamun aya nu ngigel eueuh naonan nu nepakna berarti palebah dieu ece sing kaharti otak ece sing muter Allah sok nepak ka urang maka ketika Allah nepak ka urang kudu ngigelan kana tepak ti Gusti Allah. Ibu di bumi pasti gaduh geroheun sesuhun amru istri kaeun loba nyangu ge jang salakin ungke beurang can tapi na loba pagawean di imah tapi kunaon geuning ece ini kana pangajian ternyata tadi ece begitu rek nyangu begitu ece rek gegeroh Allah geus nepak ka ece ya tuh di ditu di Jasugi aya pangajian ulah wa ka gegeroh mangke bisa datang ngaji ternyata ece dituna geroheun istri kaeun dituna ece langsung ngigelan kana tepak ti Gusti Allah marentah takwa ka urang-urang kudu nyumponan kana parentahan Gusti Allah ari takwa teh teu beda jeung tuluk tuk jreng maka urang judulan ngaji maulid Nabi di Jasugi ayeuna ieu judulna tuluk tuk geus kitulah kami babari hafalkeun moal poho tapi ka taun kege ayeuna nanyakeun taun isukan taun kabari naon sih pengajian buludan tuluk tuk jreng Allah salli wa sallim wa barik
ibu-ibu yang sebelah sini pakaiannya beda, seragam segrup. Apakah sudah lunas belum? Belum. Ngaku belum. Paingan mau rasa tuh tiung nak. Itu udah diomekan. Setun kewe diomekan anak erai. Atos lunas atos. Mau rasa sote eta mah tiungna les. Kenapa ibu-ibu tidak berseragam seperti itu? Oh, beda lemur. Intinya malah keboga duit we. Silakanlah ibu, mangga entong mata pas saya anu make seragam, jangan merasa kita punya baju seragam. Nu teu make seragam urang ulah hina ulah minder. Semuanya kita dulur, semuanya kita sama sepanjang akidahnya sarua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjut. Tuh geuningan. Tong kalah dibikeun ka eta ka dieu bapak. Teteh kana teu kudu simang itu. Kana teh mah dia kan mah. Man, punten, paling dia kan ngajak lagi man. Kaya kade bahe. So, sakedap, mang, calikul. Sahana, mang sangaran mang. Nuriyadi. Hah? Rai Nuriyadi. Ayo rakana mana? Mang eta teh kumis teh meuni ipis bari. Masalah atuh nuhun mangnya mudah-mudahan mang masarikeun ieu naon teh namina mang. Tukari suet mang sing ditampi iman Islam dihampura dosanya. Mudah-mudahan mang Rai sing husnul khotimahnya. Atas kado istri teh acan mang. Tos. Ya mang ari mang ngaos teh ayeuna wukul apa osok biasana ge sok ngiri ngaos. Ayeuna wukul. Allah. Kak Omar masjid. Masya Allah, tepuk tangan buat Mang Rai. Dia seorang marbot masjid, Masya Allah. Mang yakin, Mang harus ikhlas ya. Mang ke diburuhan ku Allah. Sahawai nu ngabangun masjid di dunia, maka Allah bakal nganyieunkeun bangunan di surga. Tanpa ada Mang marbot, yakin masjid moal bersih. Terima kasih atas jasa Mang Rai. Tepuk tangan buat Mang Rai. Abdi bade naroseula ka Mang Rai. Mang Rai ari Nabi Muhammad itu dilahirkannya di kota mana? Pinter Ari cicing heula encan. Mang Rai ari wafatna Nabi Muhammad di mana? Wafatna di Madinah. Lahirna di Mekah, wafatna di Madinah, berarti dimakamkeun ge di Madinah. Tak ieu nu jadi pertanyaan mah kieu ari Mang Rai rek dimakamkeun di mana kitu? Di mana Mang Rai? Iya, di mana gitu. Sa cicing can. Ayo Mang Rai abdi marek naras. Mang Rai ari urang dia lamun maot sok dikubur teh dina jero naon? Dina jero tanah. Da kabeh ge jelema teh diciptakeun ku Allah asalna tina naon Mang Rai? Tina tanah. Jadi ulah salah engke ge bakal balik ka mana urang teh? Ka imah engke Mang Rai. Kapan Mang Rai na ge hirup keneh. Manya balik kalian kawas jangkrik. Cicing Mang Rai abdi gaduh kenang-kenangan uyas di pasihan fotonya. Mana bi? Sakedap Mang Rai. Masya Allah, dengan penuh kesetiaan kita tadi Mang Rai ngaulaan abdi. Ditaros ku abdi Mang Rai Nabi Muhammad lahir di kota mana? Di kota Mekah. Wafatna di Madinah. Dimakamkeun ge di Madinah. Mang Rai rek di mana? Cenah di mana we? Anu eta batu aja Mang Rai mah lamun maot golehkeun mah di lapangnya. Mang Rai, hai, terima kasihnya hadiah 100.000 buat Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mohon mangga bade we teh baju. Ikhlas jeung Mang Rai. Surasari juga nu bogo ah. Halus milik Mas. Kayaknya kan duit 2.000 dibikon. Subhanallah. Rek Mang Rai tos kadu putra teh cen. Ate seberiji. 2 Mang Rai teh berarti pernah ngajulunya. Bu. Lanjut. Terus urang ningali deui ieu sepanduk. Ieu teh peringatan naon teh? Teu salah ieu teh muludan teh tanggal 80. Gesek bulan Rajab atuh. Ibu naon atuh tujuan panitia? Ibu ti imah ka dieu ridho ningalkeun pagawe. Ibu datang ka dieu ridho
kepanasan. Semuanya yang pasti ieu teh karena cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abdi bade naros ka ibu-ibu cinta teh ka Nabi Muhammad. Jawab atuh hayong sapaat teh. Sok ibu cinta ka Nabi Muhammad. Bu, cinta ka Nabi Muhammad. Lamun ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad pasea moal jeung salaki. Salaki nyarekan moal. Tah abdi rek nanya ka Mang Rai. Mang Rai lamun pamajikan Mang Rai cinta ka Nabi Muhammad, Mang Rai bade cemburu moal. Moal. Sungguh Mang Rai tidak punya perasaan. Bu, satu kali lagi ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu cinta henteu ka Mang Rai? Punten Mang Rai, geuning awewe di TKBG eueuh nu bogoheun ka Mang Rai mah. Itu yang paling kuat di dalam hati dan getaran dada adalah rasa rindu kita dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajeun ibu ku cinta mah geuning mengalahkan segalanya. Ibu jauh ti imah ka dieu belaan naik mobil milu jeung batur ngongkos sorangan da demi cin. Mohon Bu, ibu anu lempang ka dieu belaan ibu lempang bari leueur. Ternyata ibu ka dieu teh ngajugjug demi cinta ka Nabi Muhammad. Demi cintaku kemanapun ikut dengan, walaupun harus ku terjang laut dan sok atuh bareng bulan madu. Sok bisa moal itu jeung ari bisa mah bulan madu di awan biru. Bara-bara bulan madu di awan biru aja teh bulan madu di Pangandaran ge teu mampu. Semua ieu teh karena demi cinta kita kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ku cinta mah kajen jauh di jugjug angang. Mapai jalan ngajugjug ka hiji. Sok geura lagukeun mapai jalan. Tah kitu ngareuna. Ngajugjug ka hiji. Teu karasa capena sabab kuring naik mobil. Dia teu karasa capek ece di nu panas teu karasa panas karena aya nu diharapkeun dina hate, karena aya tujuan dina mana apa hayang syafaat jeung ngalampiaskeun rasa cinta dan rindu urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rasa cinta pasti ada. Nah nyamung wae jeung jurig pipi mah. Sok mending kene ngajak edan sakali. Sok ibu sok ulah ditahan-tahan. Ayeuna urang keur ngaji lepaskeun naon kahayang ece rek nora tong asa-asa rek seuri tong ditahan-tahan. Hayang seuri mah kaluarkeun seuri dengan tertawa dengan lepas hahaha silahkan bebas. Matak lamun ibu daek seuri saur dina dokter Amerika eta teh ibu mata kurangan kokolotan 45%. Ibu hayang awet murah sok teh kudu make skincare mararaha hayang awet murah masing daek seseurian. Sok mapai jalan dan aya batur rek eueuh batur. Sorry. Oh, pokoknya mah apapun aktivitas ibu awali dengan senyuman. Ibu rek ka mana? Ka pasar. Pasti di kubatur ge disangka nu gelo anyar. Bareng mapai jalan. Ngajugjug ka hiji. Demi apa? Demi cin? Demi siapa? Semua karena dalam hati ada rasa rasa cinta pasti ada pada yang bernyawa sejak lama tetap suci. Masya Allah takkan milu Bang Rai tunggu duduk sampai datang akhir masa. Ternyata kan Nabi Muhammad Pak Ibu tungtungan renungkan. Mari kita renungkan diri dan hati kita. Begitu abadinya cinta urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitupun abadinya cinta Nabi Muhammad terhadap umatnya. Dan cinta ibu kasalaki mah teu abadi. Dan abadi cinta mati lu. Hiji cinta Allah ka hambana, dua cinta Nabi ka umatna, tilu cinta indung ka budak. Mohon Bu, ibu gaduh budak henteu. Sok melang wae, nyaah wae, dedeg wae, cinta wae, teu bisa digantian cinta urang ku budak nu lain. Mohon Bu. Laraca Nabi Muhammad
pengorbanan ibu cinta orang ka umatna, merjuangkan umatna Nabi Muhammad sampai menaruhkan nyawanya, ngorbankan segalanya demi cinta Nabi ka umatna. Urang mah teu sabaraha ningalikeun cinta Nabi pengorbanan ka dia Allah teu sabanding jeung pengorbanan Kangjeng Nabi teu satai kukuan acan. Nabi Muhammad mah belaan rontok ibu, rambutna belaan rontok ayeuna, waosna dugikeun kapunglak berdarah alatan ngorbankeun nyawa demi merjuangkeun agama dan umatna. Masya Bu cinta urang ka salaki mah teu abadi. Abdi bade naros ibu ayeuna ka salaki cinta keneh henteu? Jawab. Cinta keneh henteu? Teu, bagus. Mang Rai hei trio nu ngarareneng kieu aduh geus di trio pompet. Nya rompong nya lalepet. Masalah. Aduh, mesti mudah-mudahan ieu nu tiluan sing ditarampi iman Islam sing sararehat. Aduh, mesti ieu teh jiga nanti balad Mang Rai nya. Mohon tenang Mang nuduan ke di pasien hadiah nu Mang duaan teh. Itu udah karunya tuh papanasan bagi-bagi Mang Rai nya. Bere udud sabungkus. Bu. Sok abdi bade narosnya kana tiluan. Hei, Mang, bogoh keneh teh ka pamajikan Mang. Henteu abah. Bu, cinta jelema, cinta salaki ka pamajikan, cinta pamajikan ka salaki teu abadi, teu awet taralila. Da cinta urang mah sokeuna kuseep lain setan. Piraku sia cinta di dahar setan ah. Cinta masuk aya seep kieu lah bukti ibu cinta geus eueuh. Bukti ayeuna bapak cinta geus beak. Ibu keur anyar nikah jeung ayeuna ka salaki panggilan beda henteu? Bare to ibu ku salaki anyar nikah disebutna naon? Ayang. Ayang. Naon deui? Bebek. Nikah. Oh, cek nih bebek ai suku jebrag aja deh. Itu dah kumasal do panggilan deh. Sok taros aja bade ka mana beb, bade macul yang golo. Aya yang bade ka mana? Bade ngaramet beb. Bu, tapi setidaknya nuju anyar nikah mah ih abdi ge atuh dipanggil teh ayang. Aduh, upami mapah teh kan sok laleueur usum hujan teh dituyun. Itu mau dimanja alur sini kan dipegang terus ibu gedeblug lah bu embis ngebis gak mana embis cek salaki teh angun yang angun alah bangun gak mana angun ayo nama boro-boro dituyun salaki lempang tihula abdi nuturkan antosan nuturkan we adinga gedeblug lah bu aku habis kenal lo atuh udah lempang lah. Dulu mah zaman bahala aja nuju engang nikah mah masya Allah naik motor selalu lalaunan rem jeung kupling main tekau mangih logak yang sakit enggak muntang atuh yang kana cangkeng muntang aya nama maneh hayang muntang ge eceh hese diajak ge hararese ngiring ulah gelu maksakeun muntang kana cangkengna eungap api-api pinah we kana tak-takna asa warang sabutut kudu kana naon atuh muntang ka tukang we kana behel atuh bari ngajalankeun motor satarik nu gedebut ragrag sugan tarik diturungan kalah dicarekan mata kari kasalaki kudu turut cek aing tadi si ate tong milu masalah karena sudah tidak ada ketika suami masih cinta, ketika saya masih rindu sama suami kemesraan itu masalah tidak ada gantinya. Salaki teh kau deket mengesan cek salaki teh kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini ada aku yang sayang padamu. Cek abdi teh abdi teh eleh, cek abdi teh di setia pada kamu. Mengapa jantungku berdetak, berdetakannya lebih kencang seperti genderang mau perang. Aduh, bare tomak itu ayo nama hitut pak gede-gede. Aya kapusing saya di dapur tut. Nah, Pak ulah sok nyungkun, apal mama kita teh hitut nyungkun. Temal di ku pamajikanna brot kota. Terojol anakna pret. Rumah tangga geus lama kalah gede-gede hitut aja. Jujur we aja rumah tangga mana pasti ada liku. Aya susah, aya sen, aya bunga, aya bahagia, aya berpasangan ibu, bu. Pasang ibu jeung salaki pas ya. Parara omong. Pabangun-bangun. Pas betem-betem tepuguh judul.
naon salah kita bawa dia tepugu-pugu kemarin ge abdi meni nyeri hate teh umi ya panitia salah kita kunaon teu benang ditanya tepira ece abdi teh da uih ngaos di daerah Cirebon esukan salah kita ka abdi keheul peda abdi hayang kasih Aldebaran lain abdi mah cenah ece nya anak jujur we abdi mah resep kasih Aldebaran teh ih abdi mah meni mineng unggal peuting papanggih jeung si Aldebaran besok paharup-harup si Aldebaran dina TV abdi dina kursi aduh doakan ya acanya mudah-mudahan si Andin dan si Aldebaran tidak ada lagi godaan dan cobaan rumah tangganya cukup dulu aja lah mudah-mudahan eta tidak terulang kembali watir udah bari teh si Andin teh teraniaya ku si Elsa dipitnah atuh si Andin teh menang 4 tahun di penjara gara-gara dipitnah ngabunuh si Roy eta teh padahal mah si Andin mah teu mais teu malam ada pugu atuh nu ngabunuh si Roy mah geus pugu si Elsa teh teh ngan dipitnah we si Andin ngahaja eta teh naon sababna hayang ngarebut si Nino eta teh ada bang manyata nyambung jeung jurig sinetron mah bu jangan terlalu banyak pikiran lah da ieu mah geus pugu si Andin jeung si Aldebaran ayeuna mah geus bener rumah tanggana abdi mah ayeuna mah nu teu setuju teh sieun si Catherine jeung si Nino dah pantes naga si Catherine mah jeung si Randy ibu osok ningali sinetron eta Tara Tara sami abdi ge Tara ih apal so teh salaki nu osok hitungan abdi sok milu maturan bu kasep teh si Randy eta teh da mun teu salama orang Jawa si Randy teh buka tapinya buka cek beja eta ge ai di dia ieu mayoritasna Sunda Jawa Sunda ari Sunda jeung Jawa beda henteu beda Sunda mah lamun ngobrol sok kana huruf A Jawa mah kana huruf mun di Sunda jaja berarti di Jawa mah jojo mun di Sunda tata di Jawa mah mun di Sunda batal di Jawa mah kompak mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong kapan kotok mah hayam manya tidak katak jeung cikana kotok mun di Sunda katak di Jawa mah bangkong kompak pokoknya kana mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah tong ngajerit saha nu nita ngajerit nu nita ge abdi mah ngajawab sok ibu kapan dina hate teh aya jangan jawab lin ulah sok ditahan bekaskeun sok eta naon nu dina hate aja kaluarkeun mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah bango naon nyebut kitu di baledog gupuk ari swets ya ye tungtung na kana di Sunda kuntul di Jawa mah bango kapan ari kuntul jeung bango teh an manuk sawah itu teh cemah hese mun di Sunda sarjana berarti di Jawa mah sok hiji deui kompak mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih astagfirullah teu sopan katamu monggo colok sih cemah sok ieu marek alus henteu ece katamuan ku RT cek ece teh assalamualaikum waalaikumsalam ih geuning Pak RT monggo colok mangga kitu Masalah barik asa ibu satu-satunya junjungan yang sangat istimewa dan yang sangat luar biasa melahirkan baginda Nabi Muhammad Bu Nabi Muhammad lahirna di mana iraha Nabi Muhammad lahirna 12 mah tanggalna Robiul Awal mah bulana Senin mah poekna Gajah mah tauna mun ditanya kieu ece iraha Nabi Muhammad lahirna jawab baheula cing nu demo tong bodos ya cek Nabi Muhammad iraha teh baheula sabab Nabi Muhammad lain lahir dina bulan Rabiul Awal tahun ayeuna Nabi Muhammad bukan lahir di bulan Rabiul Awal tahun kamari Nabi Muhammad lahir iraha Gusti urang ya sarerea ya sadayana kumaha ieu teh komo nu di tukang mah saredaya cenah meureun maksudna sih itu mari nyebut sarerea aya nu sadayana jadi ge saredaya alus bisa nyalengorkeunana
jika kamari abdi ngaos di Kuningan aja ari petugas di luhur maca sholawat ala toha si abah dihanap tak itu tadi beda jika itu tiluan gitu dihanap ala yasin dasare si abahna man eta si abah meni pinter nyalengurkeunana ala tosin salatullah salamullah ala toha lillah salatullah ala yasin semuanya Gusti urang sare Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad nana Arab Quraisy Ramana Sayyid Ibuna Siti Aminah dibabarkeun ka wengi Senin Siti Aminah pernah mengandung junjunan Rasul tercinta. Ibu ge pernah hamil ku budak. Ngan beda hamil Siti Aminah jeung hamil Siti Aminah urang jasugi. Bu, eta patuangan ibu, padaharan ibu, beteng ibu, perut ibu, lamun keur hamil sok meotan ngabaruhan. Ngaletikan ngagedean. Mang Rai. Istri Mang Rai 2 kali melahirkan. Sebelum melahirkan bojo Mang Rai teh gaya payudara nur ina mah geus boga budak cek Mang Rai ditoel gitu aya goyak di bawah nangkara kalah nempuyak digeceplok di bawah ngarengkol keplok di bawah dongko jiga salenro dikenyot kalah nyelapna huntu kan bae Mang Rai hitung-hitung ngadahar basa urat Bu perubahan di Siti Aminah tidak ada yang berubah karena hamil proses hamilna Kangjeng Nabi sangat sing kompak prosesna beda hamilna setelah lahirna setelah ibu dikandungna proses ngalahirkeunana beda urang mah keur hamil teh meuni sangsara balangsak hayang gagaro bujal ge hese kudu kieu da bujalna ka hareup nyapiraku atuh ece beteung ka hareup bujal ka tukang rek sare ibu keur hamil 8 bulan sungguh tersiksa nangkarak cangkeng benang di bawah nyangigir sieun bahe di bawah nangkub sieun bitu da beteung nuantel kana kasur terang jeung suku mangangkang matak lamun awewe hamil 8 bulan sare nangkuban teh precis jika odong-odong di julautan ungklek kabadung we ku salakina suku pamajikan da muter jiga gangsing pamajikan teh Masya Allah awak geus teh alus deui make baju kabaya kalah jiga orai kadut diuk dina kursi precis cengcerengan peleren sungguh sangat sengsa punten ibu sekuma gagah-gagah na Mang Rai ketika Mang Rai mampu mangul ayeuna pare ku sorangan kaduga geus cangkel tak-tak mah ku Mang Rai dituna diencangkeun eta pangulan teh ibu 8 bulan ngagegenol budak ibu kagok rek ka pasar osok di PHP-keun eta ka salaki tara osok dituna heula tara ka mana-mana ge dibawa ka pasar dibawa ka pengajian ka kebon ka madrasah dibawa makana punten ka bapak-bapak sekalipun gagah lalaki moal sanggup ngelehkeun kagagahan awewe perlu bapak ketahui aya opat nu teu bisa dipigawe ku lalaki hiji men sok aya lalaki nu men aya mencret gitu dua nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil aya lalaki nu bisa hamil sok Mang Rai ku abdi dibere duit 100 juta tapi syarat Mang Rai kudu hamil heula boro-boro dibere 100 juta mesin miliaran lalaki kudu hamil tidak ada yang mampu lalaki anu hamil tapi awewe sanajan awakna leutik awakna begang awakna garing awakna ipis hideung hirup deui hamil bisaeun 8 bulan mawa gunung 2G awewe mah kuateun eceuna dilatih ku Gusti tilu lalaki mah ibu teu bisaeun ngalahirkeun Bu teu aya sugan istrina keur ngalahirkeun salakina milu babantu cek bidan teh tarik napas salakina milu terus di abi aya salakina bala setia pamajikanna pecah ketuban ku salakina dibawa ka bidan teu dibawa ka warteg datang ka bidan cek bidan teh sok ibu naik kana rengang muhun bu bidan da kana kenteng maluhur teuing tarik napasna pasti bu bidan da tarik tamang ma Agustusan hojon kun salakina bala setia milu ngahojon babatu cek bidan terus orokna bu bidan ece ningali bingung geuning cenah ieu salakina ngajuru awewe na ge ngalahirkeun ibu lalaki nama bau jebak konai asa Allah
Bu geus ngalahirkeun awewe yang ketiga yang keempat lalaki teu bisa migawe naon nyusu aya lalaki nu bisa nyusuan budak aya lalaki nu nyusu tengah penting budak nyaring cerik cek ibu teh bagar ucuyeuh nenen da cairanana aya di ece asi air susu budak tepikeun karehek pedal ece teh ka karek-karek sare tibra diganggu ku budak nu hayang nyusu budak geus rehe pikiran ece teh alhamdulillah budak geus rehe rek sare abdi ge cek ece teh da bapana kalah bogoakan matak awe mah geuning beurang penting teh digawe beurang nyamal ti peuting sama beurang nutu ti peuting budak geus rehe Mang Rai gigireun bogoakan kebayang orok gede cek Mang Rai meureun cek awewe na teh bapak tong ganeng ka dieu sampeurkeun ieu sabelah deui nganggur kota sok parasmanan jeung budak kadinya tengah peuting bapak jeung budakna parasmanan pal belit mengarebutkeun pepentel susu nu sabelah ku budak nu sabelah ku bapana tepi kaulu susu teh opset ari ku tanggal luhureun dada susuna hanapeun bujal Masya Allah sok jujur we ece capein teh jadi awewe sok salaki ece gegero sok salaki ece ngistrika sok salaki ece ngepel saha nu digawe awe mohon dengarkanlah hai para tersangka yuk para korban teh keur ngaraku capek jadi awewe da boro-boro ece abdi ge jadi awewe punten ya panitia capek sakapeung ku salaki dimanja sakapeung mah kamari ge pas ya ari ate pedah naon mama balik ngaji kalau jam medud ditanya teu binang ditanya ditawaran kopi mung ayo naon atuh ate nenen teu hayang nyayang kita kunaon atuh baeud wae mama teh uing ngaos capek lah tong sok loba alasan teu percaya ieu mama balik ngaji nu puguna atas ulin mama teh nyerina hati aja curik abdi harapan salaki disangka atas ulin senaon alasanna tepikeun kaina geran ka nyeri eta teh can cager karena capek ku salaki dicawekan ku salaki dipangle sok begitu sakitnya hati perempuan geus ayeuna luka hese obatna sok jawab aku naon pangna nyebut mama kasulin maknya mah balik ngaji dina mobil eueuh nanaon biasa lagi balik ngaji mah dina mobil teh sok aya beas supaya cau nya komo di daerah Banten masuk aya empin aya beras aya gula punten ieu mah nu biasa abdi mah moal rek mempermasalahkan eta mah urusan panitia nya ngan abdi mah da bager ka panitia moal abdi mah teu barang penta teu barang sunkeun ngan abdi mah hanya nitip sakieu we ka panitia abdi balik ti dieu tong nyieun pipa sel jeung salaki sakitu Allahumma shalli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu beda dilahirkeun bu babar daya apakah Mang Rai nuju lahirna aya kokotoran daya wah loba sengit henteu bau terus disepitan teu acan can disepitan acan disipatan oge henteu acan beda itu damun Mang Rai mah meureun babar pinuh orok acan disepitan saja acan disipatan sarta bau kahitutan karena moal aya nu bisa ngabandingan kana pangkat mulia junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atak ibu tagaduh putra-putra gaduh murang kali nu aralit hoyong ibu gaduh budak soleh. Sok ditimbang, diayong, diaming-aming, ibu dipepene, diciuman teh dengan bacaan sallallahu alaihi budak cerik wae tah abdi ge bisa kieu geuning barokah indung sok maca we sholawat abdi teh tiasa kepangjang urang dia sugih abdi ku panitia tiasa diangkir ka dieu bisa kieu abdi teh ladang indung sok maca sholawat abdi mah dibari kadaharan ku indung ge baheula sangsara balangsak ibu nyeri hate teh nalangsa tu genah ku nasib waktu harita hayang ranginang teh menikat di bawah heula ku indung teh da abdi na can aya waosan nalangsak mama oyong langinang ucu kapan ucu lagi teh acan aya waosan mah kumaha urang di bawah heula kabayang cek ranginang hiji ku indung dihuapkeun digayem nya sana masa eutik lolobana mah cibuh indung we mama ka mana langinangna erep kumaha dielegan ciduh lolobana mah cek ranginang masa eutik tapi masya Allah dengan ranginang itu kalimah thayyibah nu ditanamkeun kana ranginang kalimah thayyibah nu dibacakeun zikrullah tina lisan indung ngahuapkan ka abdi la ilaha illallah bisa kieu alhamdulillah kumaha geus rada dewasa dipasantrenkeun ibu gaduh budak nu dipasantren
sok sing bangga ibu gaduh minantu ka santri mah barok mitoha koret rukiah ku santri pemajikan cerewet lain mitoha koret rukiah pemajikan cerewet beri rupiah mohon bu nya aya nama rumah tangga teh bahagia teh karena ada aya pulus lulus eueuh pulus mamampus aya cicis romantis eueuh cicis anarkis aduh biasa ece teh ngogok ngamanja ka salaki sagala ditawaran peda we ku salaki pangbelikeun kongkorong dibere goyangna ge meuni goyang gayung dijual we di kongkorong teh eueuh goyang teh tinggal gayungna we hungkul dibere duit 1 juta mah sare geuning tah ngadangkat jiga bakaka dibere duit 5.000 nangkub nongeng jiga kewuk sia gitu begitu awewe ada uang abang tidak ada uang abang tuturkeun akhlak mulia junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sadidal haya wat tawadu Nabi Muhammad marendah hati henteu som ari di dieu aya umat Nabi Muhammad anu beunghar sombong aya urang dia nu beunghar sombong aya di dia nu beunghar koret aya di dia nu geus jara di haji koret eta menyebut ayat teh nu ngadongdolekan harta batur sing maliki lah tuh maka batur aya ari kalakuan serangan teh dipikirkeun eta aja boga kongkorong panjang nu diamaikeun keluar baju gitu eta teh samaruk teu milaraan ka batur doraka dibikeun hanteu sarua we sombong boga geulang hayang we gagaro api-api ararateun peda loba bat semua dunia tidak akan kita bawa mati naon nu bakal dibawa maut kurang lain dunia lain harta kecuali nu dibawa iwati amal urang dan nu maut na oge urang lain soleh jadi nu dibawa nage amal mukun lamun nu maut na soleh nu mek nu dibawa nage amal soleh lamun ibu maut mawa amal soleh ke soleh maut rek mawa nusa amalnya itu damang soleh gak hayang babawaan soleh kunaon cerik teu mawa amal kamana kitu amalna dipawa ku Mang Rai cenah aya marbot masjid ngabangsat amal batur nu dicanak mah amal mana amalna kalimah thayyibah nu bakal ngabagjakeun dunia jeung akhirat la ilaha illallah Muhammadur Rasul ya Nabi sadayana ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawat asyraqal badru alaina fa'tafat min qul buduru misla husni mara'aina qatoya sonori Allah ya Nabi salam sadayana keluarkan sorana Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat alaika anta syamsun yakin ruh Nabi hadir di tengah-tengah orang sadayana semangat mauskan sholawat semangat mau sholawat akan semakin datang dengan cepat syafaat dari baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misbahun suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawat Allahumma sholli wa sallim wa barik tekara sajam langkung 10 menit sakitunya nu kapihatur calik aja tong wakacang kapan bade ngadoa para kiai umi bade ngadoa bu semangatna abdi luar biasa sekalipun perjalanan tebih tiga semangat kamari abdi ngaos di daerah Jampang Surade Kabupaten naon Jampang teh Sukabumi Masya Allah ibu perjalanan leuwih-leuwih ka dieu tebih di tempat nuna mobil teh ka lokasi kirang langkung 10 kilo naik motor dijemput ibu na motor bektu nu tahun 70-an teh anu setengah geus beureum jiga banggung geuninnya diselah teh tedekeun di sana kalap penyelahanan ceplak kana bitis tukang ojek tepikeun ka harejo bitis tukang ojek balas nyelahan motor teh naik di sana abdi naik karena ojek ngajegang gak ucap teu era ieu
da jalan nanyak mudun bari lalaur eta masalah dugi ka lokasi kacape abdi leungit dan nu hadir aya meureun 4.000 mah alhamdulillah di dieu aya 10.000 mah jeung nu teu hadir semangat ibu abdi ngaos di dinya di Jampan Surada 2,5 jam dah hayang kepuji ku panitia ari turun tina panggung eta panitia ke abdi mere amplop ngan ipis abdi api-api ka tukang ka kamar mandi ka WC pedal hayang buka amplop dibuka teh usina 30.000 ari pas dibaca teh jang MC pahili mata punten ya ka panitia teh ayeuna tingali bisi pahili mana jang MC mana jang abdi eta ojo ari balik teh diantarkeun deui kana motor nu tadi kene Masya Allah diberi berkat ku panitia 4 kardus abdi melaan kardus naik na ojek ngajegang deui kardus anu panghanapna cau wungkul anu kadua kardus teh beas nu katilu opak nu pangluhurna hayam hirup abdi muntang kana bohong tukang ojek ngerem cekek ku abdi setiap ngerem cekek tukang ojek ger kakarek cenah mangi penumpang jiga kieu abdi geus sarua cinta kakarek mangi tukang ojek jiga kieu mau jalankeun motor satarik si hore teh arepanana ngeplos ojo pas mudun dijungkel tukang ojek nyangsang dina tangkal cau tapi kan kaayana teu apal kumaha eta nasib tukang ojek teuing hirup teuing paeh ojo da abdi teu fokus nulungan tukang ojek abdi fokus harita neangan hayam leupas nalangsa nasib ojo cau mah teuing ka mana nu dipikirkeun teh hayam di teangan luput teu kapanggih manggih entok batur eta weh nu dibawa masalah lalakon hapunten ya ka panitia Umi da wios eta abdi mah ka dieu ridho ilas abdi mah ka dieu teu maksud rek neangan duit da abdi teu leungit duit abdi mah kajaba ka dieu teh iwati tujuan hayang meunang amal ceas abdi ih amplop amal abdi mah ami balik dibere doa ih duit saha nu rek mere duit cek abdi rek mere duit moal panitia ge duka aja nah eta mah urusan anjeunna nya keun abdi mah da yakin panitia teh dibere abdi mah ku panitia syukur henteu we piraku na piraku da panitia teh jelema eling wungkul eling henteu panitia tah mun cek ibu eling ke abdi mah nangtukeun eling henteu na panitia kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti panitia teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede teu sopan ka panitia nyebut teu eling atur nuhun ka panitia atur nuhun ka Kang Haji anu parantos ngajamu tadi di bumina ka abdi masyaallah mudah-mudahan kasayan sadayana ieu panitia sadayana ku Allah dijantenkeun tabungan amal ibadah di payun Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibu angkat ka dieu salit demi salit dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala marulih tina ieu tempat mudah-mudahan urang sing karengi ilmu anu manfaat cipeujeul jalan kabih bulu meuni kupat di abonan pepeujeul pamiwarang surulah ngupat ka awanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yuk tuturkan tiru akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing getol iba sing getol maca Qur sing getol salat awal wakt sing rajin maca sholawat sing getol salat ieu berjamaah kami hirup barokah jaga di yaumul kiamah menang syafaat sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.